Ningali Mardi tungkul sarta omongan Icih anu mere lolongkrang, buburu Lastri nyarita. Emas satuju, ti semet ayeuna, penghasilan Icih ka Bapak keun, Bapak anu bakal nyekel jeung ngatur duit ka harapna. Mardi rada regrek, tapi tetep teu mere jawaban ka sasaha, dirina ukur bisa ngeluk tungkul. Lastri ngadeketan Mardi nu masih tungkul, Kang, ngawitan enjing abdi anu masak, akang hoyong naon, karesep akang pan udang goreng tepung, kersa. Ningali Lastri ngabageran deui Mardi, Icih ngemplong, beda jeung Udin, sabab Udin mah masih nyaho, yen ieu masih aktingna Lastri, ukur ngolosangkan hate Mardi leah. Mardi sorangan masih digugulungku kabingung, tak atoh rek dipangasakeun ku Lastri, sabab salianti papasakana tengena, saprak aya Udin Lastri gestara masak sama sakali, percuma nembalan oge. Supaya teu ngaganggu suasana anu geus mimiti akrab, Icih ngajak Udin ka kamar, di kamar Icih diuk sedih. Kunaon nyi? Udin nanya, emak kacida, disangkina artos kantun mulungan panginten, cuk Icih dumaruda. Udin seri, ulah dipikiran teuing, eueuh jelema anu hirupna teu dirizkian, anu penting ulah petot-petot ikhtiar. Icih buburu ngajawab, sanes masalah artosna Kang, tapi sikap emak anu ngagampilkeun kana artos, kumaha cara ngarobihna. Udin seri, eta sifat, moal bisa aya anu bisa ngaroba lamun lain ku dirina sorangan. Icih ungguk, muhun Kang, cariosan teu tiasa dipercanten, ayeuna kieu, enjing mah pasti benten deui. Udin seri, enya matak ulah dipikiran teuing, sanajan dipikiran ge, tetep moal manggi cara pikeun ngarobahna, mending fokus kana urusan sorangan, keun kolot mah ngaranna ge kolot, bisa mikir sorangan, bisa mereskeun masalahna sorangan, masalah parabotan, pasrah keun ka akang. Icih ngararet ka Udin, kumaha carana, ngadukun, tembal Udin barisri. Hasilna belikeun parabot, terus pindah, Icih kerung. Ulah haben wae ngabohongan batur Kang, akibatna memang moal karaos ayuna. Udin seri, akang ngarti, akang lain rek ngabohong atawa nipu batur, sing percaya ka akang. Icih ungguk, tapi teu ngarasa atoh, hatena tetep hariwang, ngan teu bisa ngahalangan kana niat Udin. Salami teu ngadamal masalah teu sawios, ulah kawas mah. Udin ungguk, ulah hariwang, akang masih bisa ngabedakeun bener jeung salah, ulah disaruakeun jeung emah. Abdi bade ibak, cuk Icih bari ngalengka ka kamar mandi. Di Cianjur, harita helikopter Renal geus mendarat di helipad nu aya di pakarangan, kabeh kulawarga sarta patugas medis geus ngajajar mapakeun Renal. Kulawarga samemehna geus nyaho kondisi Renal jeung rombonganna ti Wuki jeung laporan ti kru helikopter. Wuki oge aya ngarendeng jeung indungna, petugas medis geus nyampur keun bari mawa blangkar, Renal jeung Roger anu dibawa ti hula, duanana cararik kawas anu balik eleh ti medan perang. Kabeh kulawarga sanjaya kaget nempo kanyataan sarupa kitu, tina salapan urang, ukur sesaduan nu masih walagei, nu sejena cacat, komo deui saenggeus maca tulisan anu aya dina tarang jono jeung batur-baturna, kabeh beki bengong. Pas Wuki maca, Wuki dahartai, dina tarang saurang pangawal anu keur digotong ka jero, blangkarna ditajong nepi ka si pengawal ragrak. Cokot peso, dipesek ku aing kulit tarangna, pengawal cerita wala kaya bari ngagoler di handap. Ia diukir ku si Bahar di Bandung, lain kahayang kuring. Renal buburu nyentak ka Wuki, Wuki, ulah sambarangan ngalengitkeun tulisan, kulawarga urang bakal cilaka. Wuki najongan awak pengawal, teu bisa dihapus, tapi tulisanna ngerakeun kuring pa. Renal nyentak deui, dengekeun Bapa, ulah nyiksa komo mupus tulisan, lamun salah sahiji pae atawa tulisanna leungit ku maneh, nyawa maneh anu bakal dialaku kulawarga Subrata. Kulawarga Subrata, kabeh kolohok, Wuki oge ngarenjak, kabeh langsung sieun, kabeh bingung nahabet kulawarga Subrata anu ngahukum, pan karek baralik ti Bandung, lain di Jakarta. Pamajikan Renal oge nyampur keun ka Renal, Kang, video dina YouTube geus ngarahtan hate abdi, piraku abdi disebut bekian teu cukup ku sakali sapoe. Renal ngarangkul pamajikana, kuring geus mayar 700 juta pikeun mupus, tapi teu hasil lantaran YouTube-na dibeli ku kulawarga Subrata, malah videona disimpan di beranda, kuring nyaho saha anjeun, jadi ulah diasupkeun kana hate, kuring gegas nitah puluhan preman, pikeun ngudak jelema anu aya dina video, pasti bakal parah. Adi Renal, Dominik nyarita, Kang, tepungan heula Bapak anu keuna serangan jantung, ayuna masih ngagoler dina ranjang di ruang perawatan intensif. Mana kursi roda, kuring teu bisa lempang, tembal Renal. Dina ranjang, bapana Renal keur ngagoler, di gigirna aya monitor keur mantau tekanan darah, oksigen darah jeung elektrokardiogram, leungeunna diinfus, nafasna dibantu ku oksigen. Video anu dilalajoan geus ngabangkitkeun emosina, anu akhirna hampir kabeakeun nafas lantaran infak miokard. Kursi roda Renal didorong ku Dominik, Roger ku Wuki, ningali Renal jeung Roger datang, si Aki langsung ku kulutus. Dasar anak jeung incu kurang ajar, indit ka Bandung ukur nyieun masalah. Saha dua jelema anu wani ngawiwirang kulawarga Sanjaya dina YouTube, teyangan, paehan. Pas ningali monitor,
Detak jantung bapana teu normal, Renal buburu nyekelan lengan bapana. Pa, ulah ambek, kurang ajar, sia ka Bandung urusan naon, kunaon bet ngawiwirang kulawarga. Renal ngelup tungkul, tadina rek neangan jelema anu jadi panyabab gering Wuki, tapi tenyangka aya pamuda miskin anu ngelekeon Jono jeung nu sejena, akhirna jadi kudu urusan jeung kulawarga Subrata lantaran kasalahan si Jono. Renal nunjuk ka Roger, tingali pa, lengan incu bapa, ges dipotongkeun, suku kuring jeung suku Roger oge ges dipotongkeun, iya lantaran ngabela kulawarga, lain rek ngawiwirang, tapi kuring teu sanggup ari kudu nying harapan kulawarga Subrata mah. Jauhan aing, lamun aing jak-jak, aing hayang mengkoran suku sia hiji deui, cuk si Aki. Renal tungkul, kuring rumah sasalah, kuring ges gagabah, hampura kuring pa. Dua anjing anu aya dina video ges dipodaran, si Aki nanya. Renal buburu ngajawab, acan aya beja, tapi kuring ges ngirim puluhan preman ka Bandung pikeun moro. Video keun bangkena, terus unggah dina YouTube, sangkan masyarakat nyaho akibat tina ngahina kulawarga Sanjaya, cuk si Aki. Mangga pa, Renal ungguk, videona ges dihapus, si Aki nanya deh. Renal bingung, teu sanggup ngabejakeun yen YouTube ges dibeli ku kulawarga Subrata, sok sieun jantung bapana leuwih parah akibat reuwas. Ges dihapus, oke. Ayeuna fokus modaran heula dua jelema anu aya dina video, cuk si Aki. Muhun pa, Renal ungguk, si Aki ngararat ka Roger karunyan. Gara-gara nutur keun bapa maneh nu beleguk, maneh jadi kababawa. Roger memang incu anu paling dipikar resep jeung diogo ku Akina. Roger ge nyaho, Akina nyahan pisan ka dirina, sanajan hayang ceri, tapi ditahan. Ulah hari wangki, kuring teu nanaon, Aki kudu buburu jak-jak deui. Siga Sony, Akina Roger oge pimpinan kulawarga Sanjaya, loba relasi bisnisna di mana-mana, pangaruhna di luaran leuwih kuat tibatan Renal, tapi ayeuna beungeutna asa dipopokan tai ku Liman jeung Salim. Bedana jeung Sony, Akina Roger mah geus teu fokus deui kana usaha, kabeh usahana geus dipercayakan ka Renal, tapi ngadenge kulawargana diambang kahancuran gara-gara Renal, jelas ngajadikeun anggota kulawarga nu sejen milu hariwang. Kabeh ngarepkeun si Aki cager sarta bisa mulikeun kaayaan. Kaluar ti ruang perawatan bapana, Renal nyarita ka Dominic. Bejaan kabeh kulawarga, pelayan, jeung supir, teu meunang aya anu ngabogaan aplikasi medsos dina telepona, isuk kuring rek mariksa, lamun kapanggih masih aya anu nyimpen, bakal dipecat. Dominic ungguk, mangga Kang, Akang jeung Roger ka ruang pamariksaan, geus ditungguan ku dokter. Renal jeung Roger didorong ku dua perawat ka ruang dokter pribadina. Kasimpulan dokter sarua, kabeh suku geus teu bisa diubaran, kabeh kudu ngajalanan operasi besar. Pa Renal, kabeh kudu mesen tulang tu urjiunan, terus ngalakukeun operasi pikeun ngagantian. Renal kerung, naon untungna lamun diganti ku tulang tur imitasi. Dokter ngajelaskeun, lantaran jiunan, pasti moal siga aslina, keur tahap awal anjeun bakal ngarasa linu sabab teu biasa, tapi anjeun masih bisa nangtung ajak, lelempangan, moal ka ciri pincang, tapi moal bisa lumpat, lamun capek teuing paling langsung ngarampel lumpuh, tapi moal lila. Renal ungguk, rada leuheung tibatan kaayan ayeuna, beda jeung Roger, Roger langsung bias. Pa, kuring embung jadi kawas kitu, Renal ngararat ka Roger. Anjeun masih ngora, kudu diajar nying harapan kanyataan, hese kudu normal, masalahna lain duit, tapi kemampuan medis memang semet kitu. Ayeuna mah tarimakeun, sangkan bisa males dendam. Roger ato, enya pa, si Udin kudu modar, warni oge kudu daek ka kuring, lamun henteu, ku kuring rek diculik, dibawa balik. Renal ungguk bari seri, bapa geus mikirkeun carana, si Udin didukung ku menak-menak Bandung, kamampuan silatna oge alus, jadi anjeun kudu ngarintis usaha di Bandung, kudu leuwih gede tibatan kulawarga Nata Prawira. Eueuh solusi sejen, Roger nanya, Renal tanggah. Kasalahan bapa lantaran nyepelekeun, Sologoto, nyerang tanpa nyilidik heula, anu akhirna jadi malikan, ayeuna kudu ngumpulkeun informasi heula, sabaraha kuat si Udin, jeung saha wae satu kangena, terus urang serang titik lemahna. Harita Dominic geus ngumumkeun aturan nu dipikahayang ku Renal, saha wae anu digawe jeung cicing di lingkungan kulawarga Sanjaya, teu meunang ngabogaan aplikasi sosmed dina ponselna, lamun kanyahoan, bakal langsung dipecat. Kabeh bisa ngamaklum, sabab rata-rata geus pada apal naon alesana. Sanajan aya rasa teu panuju, tapi teu wani ngabantah, lantaran sangsina, pecat. Pas Renal jeung Roger keur ngajalanan pembedahan trauma lutut, Wuki kaluar sabab teu kuat ningali getih. Wuki ngalamun di luar, dirina dihipnotis ku batur di Bandung, ayeuna 7 urang parengkor sukuna samulangna ti Bandung, ngadenge suku bapana jeung adina masih bisa diubaran, sedangkan dirina teu bisa, ngajadikeun Wuki ceri sedih. Wuki nangtung terus indit kabar. Ima kulawarga Sanjaya memang aya dina palataran anu lega pisan, salian ima utama, oge aya bangunan medis, kebugaran, rekreasi jeung hiburan. Pas Wuki ngaliwatan toilet pelayan, Wuki ngadenge suara video talk show Liman jeung Salim.
langsung Wuki ngamuk, panto ditajong, nyampak di jero supirna, anu umurna geus 40-an keur diuk dina kloset bari lalajo ponsel. Si supir ngarenjak, buburu maehan ponsel terus nangtung bari ngangslot keun calanana, nepi kata cecewok-cecewok acan. Bangsat, siawani nyetel video anu ngahina kula warga Sanjaya di Imah Sanjaya, cuk Wuki bari ngaranggem kerah baju si supir sarta digusur ka luar ti toilet. Ges kaluar ti toilet, banget supir ditonjokan nepi ka rubuh. Ges rubuh masih kene di talapungan, bari terus-terusan dicarekan, supir ampun-ampunan teu wani ngalawan, terus morejat nangtung lumpat kaluar ti paparetot. Lumpat ka mana siah, pengkoran ku aing, cuk Wuki bari ngudak, tapi acan jauh ngudak, sirana ngadadak liar, nafsu daharna kanceh deui. Ges waktu pikeun lumpat ka kamarna, kabeh persediaan daharana aya dina kulkas di kamarna, kapaksa manehna balik deui ka toilet, tempat si supir tadi ngising. Pas kasadarana lengit, Wuki langsung asup ka toilet, diuk di harapan kloset bari ngedukan taiku lengena terus dihuap-huapkeun, teu sirikna dijejel-jejelkeun kana sungutna. Sababaraha jelema ningali supir lumpat ti toilet bari ti paparetot sieun, langsung geus bisa nebak, katambah banget si supir garanek tapak di tegelan, sarerea lalumpatan ka toilet hayang mastikeun, nyampak Wuki keur kutap-ketap ngaletakan sesa tai di sakurilingan bibirna, kontan sarerea pating orolo utah uger. Saurang pelayan nyorowok, tewak, rejengan, ulah diantep ngadahar tai seger, eta bahaya keur kasehatan awakna, kudu tai nu geus dioven. Wuki direjengan terus diseret keluar, bari aruta uger jeung geleh, sabab lengan Wuki anu ramiping keneh ku tai roroesan kaditu kadiu teterejel hayang dilesotkeun. Ningali Wuki dirarejengan bari beungeutna lamedong ku tai, Dominic langsung nyorowok ambek. Kunaon bisa dahar langsung tina kloset, kunaon diarantep, bawa ka kamarna. Perawat anu biasa ngarawat Wuki keur mantuan ngubaran renal jeung nu sejena, jadi teu bisa nalingakeun Wuki. Cokot, Tupperware di kamarna, bawa hiji kadiu, bikeun ka Wuki. Teu talangke, saurang pelayan lumpat ka kamar Wuki, nyokot saporsi tai anu geus dioven, sabab kabeh nyaho, lamun acan warak, Wuki moal sadar-sadar, kulawarga Sanjaya jadi kacau, sabab dokter jeung perawat sibuk ngubaran suku 7 urang, akina kena serangan jantung, ayuna Wuki dahar tai di toilet. Halimun diusum hujan lalaunan nutupan kota Bandung anu tiis, 10 mobil anu esina 70 preman Cianjur geus eren di harapan Imah Liman, pikeun ngalah nyawa Liman jeung Salim. Tapi pas ngadobrak panto sarta arasup, nyampak Imah geus kosong, si bos ambek. Setan, geus kalabur, terus kumaha bos, anak buahna nanya. Kudu laporan heula ka Renal, ulah disangka urang teu usaha, tembal si bos. Renal masih dina tahap operasi, bari nungguan helikopter anu bakal datang mawa tuur imitasi keur transplantasi tulang tuurna. Tapi ponselna disada. Ges modar duanana, Renal nanya, ges kalabur, imana kosong, jawab si bos. Teangan, tepi ka benang, cek Renal bari nutup telepon. 10 mobil akhirna papencar di Bandung, pikeun maluruh Liman jeung Salim, tapi teu hasil manggihan jelemana atawa pituduh nanaon. Padahal Liman jeung Salim geus aya di tol Jakarta, keur ka arah Cengkarengkeun, nuju Bandara Soekarno-Hatta. Babari newak impun dina keler, tapi hese lamun newakna di Talaga Bandung anu sakitu legana. Salim keur nyupiran Mercedes di jalan tol dina kacepatan 80 km per jam, Liman sare gigirna, teu lila ponsel Liman disada, Liman ngoreja terus nempo layar ponsel, tatangga Liman anu nelepon. Tatanggana memang akrab pisan, jadi saacan indit Liman sempat pamit heula. Liman, biwaya puluhan jelema datang ke Imah Anjen, ningali plat mobilna ti luar kota. Puluhan, di marana ayuna, geus arindit deui, tapi mencar. Nuhun geus ngabejaan, anjeun geus nepi mana, Liman acan ngajawab, telepon buburu direbut terus di pareman ku Salim. Sanajan kata tangga, ulah ngabejakeun posisi urang pa, bahaya. Liman ungguk, Renal ngirim puluhan jelema pikeun neangan urang, kurang ajar. Moal mungkin bisa ngudak, satengah jam di urang geus nepi ka bandara, tembal Salim bari ngajejek pedal gas ka 120 km per jam, kawantu Mercedes, kecepatan sakitu mah masih stabil. Liman unggut-unggutan, begitu nepi langsung meuli tiket pang awalna ka Kuala Lumpur, langsung nyewa travel ka Trengganu, urang cicing heula di Imah emang maneh bos perkebunan kelapa sawit, Renal moal nyangka jeung moal bisa ngalacak, lamun kayan geus tiis, urang ganti ngaran, karek urang nyicingan Imah sorangan di Pulau Pinang, jadi nelayan. Cipanon Salim merebei, pa, ulah poho operasi tarang, sabab bakal tetep kapanggih lamun tulisan dina tarang teu dipupus. Geus pasti, Liman ungguk, hanjakalna urang geus teu bisa ngabales deui si Bahar. Di Imah Sony Nata Prawira kayan masih carang, Sony keur make baju pangsi hideng sarta hood hat sorangan di buruan imahna, ngalawan tiisna peting, teka ciri tirisan, malah bajuna jibruk ku kesang. Warni, Henry jeung sababaraha incunan nu sejen keur lalajo akina bari ngadalahar kulup suwuk jeung bajigur anu disadiakeun ku pelayan. Henry teu eren-eren ku mecrek nempo Sony nu geus jak-jak waringkas deui,
Tenyang kaubarti Udin bisa ngajian akina ngarampayak deui di pakalangan, nembongkeun sababaraha jurus anu geus lila teu dilatih. Oh anu ngabayangkeun ti samemehna. Geus 2 jam akina acan rerah, tapi teu katembong capeun, malah beki naik ka jurus-jurus anu tingkatana leuwih luhur jeung gerakana hararese, motah, gesit, luluncatan kaditu kadieu. Sanajan res, dina hate letik Henry, kaayan kieu teu hade, beki jak-jak Sony, tangtu umurna oge beki panjang, beki lila pikeun bapana dipasrahan kapercayaan pikeun ngelola kabeh kakayaan kulawarga Nataprawira. Tian oge kolohok nempo Sony anu geus jak-jak waringgas, sarua jeung Henry Tian oge tepati atau ibarat pangeran, anu paling dipikasieun nyaeta nempo raja hirup lila, tahta moal buburu diwariskeun. Teu saeutik pangeran anu teu sabaran akhirna kudu ngalakukeun sagala cara pikeun ngagulingkeun raja. Ayeuna Sony masih nyekel kakawasaan di kulawarga Nataprawira, beki lila hirupa, Tian beki teu genah hate, umurna geus 55, lamun umur Sony 10 tahun deui, hartina dina umur 65 Tian karek bisa nyekel kakuasaan, leuheung lamun umurna leuwih panjang ti Sony, lamun mihulaan paeh. Beda jeung Warni anu mineng ngadenge omongan Udin, harta ukur titipan, Warni ge sarua, duit lain hal penting pikeun dirina, matak nempo Sony jak-jak deui, hate Warni mah bunga kacida. Ningali Sony geus cabe, Warni buburu mikeun anduk ka Sony, pikeun ngelap ka sangna nu ngoprot. Ki, wengi ieu cekap, lajengkeun deui enjing, Sony ungguk, bari nampanan anduk terus ngelapan ka sangna. Aki teu nyangka, geus sakarat, bisa hirup deui, aki asa disambung nyawa, aki nganuhungkeun pisan ka Pa Udin. Sony diuk terus ngaregot cai herang, Warni, anjeun kudu leuwih ngaraketkeun hubungan jeung Pa Udin, harepana aki ayeuna bisa ningali anjeun kawin jeung Pa Udin. Beungeut Warni langsung berem. Warni kawin ka Pa Udin, pikirkan 2 kali Pa, ceuk Tian. Sony mencerong ka Tian, mikir 2 kali, mane teu nempo Pa Udin boga kamampuan anu teu pernah kapikiran ku jelema biasa, Pa Udin raja maung, lamun mane boga anak awewe, pasti mane ge sapamikiran jeung bapa. Tian nyarita asa-asa, Pa, memang bener, tapi pan Pa Udin geus kawin, anjeun ngahucuh-hucuh Warni sangkan ngungudak Pa Udin, eta sarua wae jeung nitah Warni jadi pelakor. Warni era, dirina nyaho Udin geus kawin, tapi tetap di deketan, memang teu pantes, ayeuna emangna nyarita kitu, jelas Warni era. Sony teu panuju kana ucapan Tian, mane nyaho naon, Pa Udin jeung kulawarga ti pamajikana teu akur, naon anu kudu dipikahariwang. Sony ngararet ka Warni, ulah ngadengekeun omongan batur, lamun anjeun resep ka Pa Udin, udak, ulah nyerah. Warni teu nembal, tapi kaciri bingung, Sony ngarti kana kabingung Warni, langsung molotot ka Tian. Mimiti ayeuna, ulah aya anu ngomong Pa Udin geus kawin. Tian ngarenjak, buburu manggut ka Sony, hampura kuring Pa, kuring anu loba ngomong. Sony ngararet deui ka Warni, isukan ondang Pa Udin pikeun makan malam di dia, aki rek nganuhungkeun sabab geus dibere ubar, aki rek mere 10 miliar kartu tunai, tanda panuhun ti aki, tapi rek dibikeuna pas dahar. Kabeh ngarenjak, arus kas kabeh usahana Nataprawira ukur 30 miliar, hartina sepertiga arus kas bakal dibikeun ka Udin. Tian jeung Henry langsung kolohok, teu percaya ku dedengana. Isukna isuk-isuk, Ici sarapan panghulana terus indit ngantor. Mardi kakara nguliat dina sofa, tapi nempo Lastri keluar ti kamar, Mardi buburu parem deui, pura-pura sare keneh, dirina masih keneh ambek masalah duit anu beyak. Lastri rada teu genah hate sabab nyaho Mardi pura-pura sare keneh, biasana Lastri bakal nyangangang atawa ngagubrakeun Mardi tina sofa lamun telat hudang. Akhirna Udin anu jadi sasaran, Udin, poe ieu maneh kudu liar, jik gerang ngadukun, teangan duit sing loba, keur meuli parabot, emah hayang buburu pindah ka vila. Mangga bu, tembal Udin, Mardi ngorejat, Lastri, kunaon kudu nyarita kitu, si Udin geus gede jasa, teu kawas maneh, teu bisa ngahasilkeun tapi meakeun babari, ayeuna ukur maneh anu teu guna, saking teu gunana nepi ka teu bisa ngahargaan kana jasa batur. Lastri jamedut, tapi acan luas ngabanta Mardi anu geus luas nampiling, ngajenggut, malah nyerekan lak-lak dasar, ayeuna malah ngabela Udin, malah biu kadenge Mardi geus nganggap Lastri jadi jelema panghinana di kulawarga. Ponsel Udin disada, aya telepon ti Warni, Kang, anjeun nuju sibuk. Teu, aya naon kitu, aki nganuhungkeun perkawis landong, hoyong ngulem akang makan malam sasarengan, akang aya waktus. Pan karek kamari dina ulang tahun, piraku ngondang makan di. Kamari mapan pesta, benten deui Kang, aki hoyong tiasa nyalse tuang sameja sareng akang, tiasa. Jam sabaraha, telangkung akang tiasana tabu sabaraha. Kumaha lamun berang, teu sawios, abdi bade miwarang Kang Bahar nyiapkeun ruangan khusus di rumah klasik, siang ayeuna. Akang siap, sanggeus nutup telepon, Udin nyarita. Pa, Bu, abdi aya priogi siang ieu, janten teu tiasa masak di bumi, ngagaleu nu tos janten weh, kantun nuang. Lastri ambek, mesen dahareun jadi, maneh rek mimiti kedul masak.
Aya anu nyuhungkan abdi ngaramal, Bos Beunghar, tembal Udin. Hah, Bos Beunghar menta diramal, Lastri curinghak. Muhun, siang ieu, Udin ungguk, Lastri langsung sumanget. Mahal kendin, sugan kusakali ngaramal bisa nyukupan keur meuli parabot. Udin ungguk, tapi sabenerna Udin rek nyokot 20 juta tina ATM-na, engke rek bebeja eta duit tina hasil ngaramal, sakitu oge cukup keur tahap awal mah. Udin ge teu hayang ningali icih cicing di imah letik kieu salilana. Di dia kamarna jeung kamar mitohana ukur kahalangan ku tembok, kamar mandi oge dipake ku sarerea, leheng lamun Lastri taraf kologok asup ka kamarna mah. Di villa, Udin rek nyicingan lantai 3, mitohana di lantai 2, ku cara kitu, moal kagiridik teuing. Udin kapaksa terus-menerus pura-pura ngadukun, sabab ukur ku cara eta kulawargana percaya, balik di rumah klasik Udin bakal ka ATM nyokot 20 juta terus rek dibikin ka Mardi, moal dibikin ka Lastri. Bahaya lamun duit dipake judi deui. Atawa dipake monya-monya di salon atawa neraktir dahar babaturana. Jam 11 Warni geus mengguan di sisi jalan, terus nelepon Udin sangkan kaluar ti imah. Saperti biasa, Warni mangukakeun pantau keur Udin, sanggeus mobil maju Warni nyarita. Kang, aki tos ngantosan di rumah klasik, janten urang langsung wehnya. Udin ungguk, nuhun geus dijemput, Warni seri, teu kedah nganuhungkeun Kang, tos kawajiban abdi. Udin seri tapi teu nyarita deui, di rumah klasik. Sony diiringkan dua pengawalna tanpa mawa sasaha deui ti pihak kulawarga. Pas ngadenge Sony nepi, Kang Bahar langsung ti paparetot nyampur keun terus manggut. Pas Sony, wilujeng sumping, ruangan VVIP tos disiapkan. Sanajan rumah klasik mutlak geus dibikin ka Kang Bahar, tapi Kang Bahar tetep masih ngarasayan Sony pamilikna, kukituna Kang Bahar teu wani gagabah dina nyiapkeun tempat. Sony ngarenjak nempo Kang Bahar anu kacirina leuwih ngora, beda jeung anu katempona dina acara ulang tahun mangkukna, Sony kerung, pasti Kang Bahar dibere ubar oge ku Udin, pikirna. Bahar, anjeun oge narima berkati Pa Udin, Sony nanya bari ngadarek dek. Kang Bahar ungguk, terus ngajak Sony diuk dina sofa. Janten cariosna kieu, rumah klasik diserangku pengawal ti kulawarga Sanjaya, ngalumpuh keun 12 patugas keamanan kuring oge ele nepi ka sakarat, untung Pa Udin sumping nyalametkeun ku cara masihan ubar, upami henteu, kuring ayuna geus paeh. Sony ngarenjak, iraha kajadiana, kunaon kuring teu narima beja. Kang Bahar ngarenghap, saberesna acara ulang tahun mangkukna, Pa Udin nyebatkeun yen mitohana bade ngajamu tamu-tamuna di dia, terus Liman jeung Salim datang bari mawa 5 pengawal Renal, rek maehan kuring jeung mitohana Pa Udin, sabenerna, sasaran utamana mah Pa Udin. Kurang ajar, cok Sony kekerot. Dina acara ulang tahun, saking atona ngararasakeun efek ubar ti Udin nepi ka Sony teu merhatikeun sagala tindak tanduk Renal, disangkana mah langsung balik ka Cianjur sanggeusna diusir teh. Sony ngareret ka pengawalna, mimiti poe ieu, kabeh anak buah anjeun bejaan sangkan tetep waspada, lamun kulawarga Sanjaya wani ngaganggu Pa Udin, kulawarga Nata Prawira bakal perang bebeakan pikeun ngabela, kituna teh, Sony bari ngumumkeun di grup WA anu anggotana pengusaha-pengusaha sa-Bandung. Jadi saacan Udin nepi ka rumah klasik, beja geus nyebar ka sakabeh pengusaha sa-Bandung, intina kabeh bakal siaga lamun aya serangan deui ti kulawarga Sanjaya. Kabeh nu nyangka, kulawarga Nata Prawira bakal terang-terangan muka mumusuhan jeung kulawarga Sanjaya, bakal jadi perang gede antara dua raksasa pengusaha. Tian jeung Henry anu aya di imah oge ngarenjak narima beja keputusan Sony. Duanana bingung, sanajan aya masalah dina acara ulang tahun mangkukna, kuduna masih bisa dibereskeun, tapi naha bet jadi kapapanjangan. Teu sakuduna demi ngabela si Udin kudu naroh keun ngaran kulawarga, nancepkeun bendera perang ngalawan kulawarga Sanjaya, jelas bakal mangaruhan setiap aspek, kaasup widang usaha, niat Henry pikeun ngajodoh keun Warni ka Roger oge moal laksana. Beja oge akhirna nepi ka kulawarga Sanjaya, jelas kulawarga Sanjaya teu tarima, tapi sajujurna kulawarga Sanjaya hemar hemir ari bener-bener kudu nying harapan kulawarga Nata Prawira. Kulawarga Sanjaya keur loba masalah intern, anu ngajadikeun kabeh jelema babari kasinggung. Pimpinan kulawarga masih ngagoler lantaran serangan jantung, jadi Renal ngabejaan ka sakabeh kulawarga, sangkan beja ieu ulah nepi kana cuuli bapana. Renal moal wakamalire tantangan perang ti kulawarga Nata Prawira, dirina hayang fokus mulikeun deui kondisi, anu tangtuna bakal butuh biaya gede. Saprak balik ti Bandung, pamor kulawarga Sanjaya memang keur parem, masalahna loba investor anu mundur gara-gara kasiunan ngadenge kulawargana Sanjaya aya konflik jeung kulawarga Subrata di Jakarta. Saacana jelema masih bingung kunaon bet aya talk show hinaan keur kulawarga Sanjaya dina beranda YouTube, tapi pas nyaho YouTube dibeli ku kulawarga Subrata, akhirna kabeh karek sadar, kulawarga Sanjaya geus ngotelan kulawarga Subrata. Keur ayeuna,
kulawarga Sanjaya moal sanggup kudu ngaladenan tantangan kulawarga Nataprawira. Renal oge masih hayang ngomen kasalah fahaman jeung kulawarga Subrata, musuh utama Renalnya eta Udin, lain Nataprawira atawa Subrata. Warni jeung Udin geus nepi ka rumah klasik, langsung dipapakeun ku Kang Bahar. Ningali Udin anu boga pangawakan jangkung jeung bebengetan Indo, datang ngarendeng jeung Warni anu sarua jangkung gelis, Kang Bahar teu bisa nyumbutkeun kakagumana, pasangan anu bener-bener cocok moal aya bandingana. Udin jeung Warni langsung nuturkeun Kang Bahar ka ruang makan VVIP. Sony geus nungguan lila dina sofa saluaran ruang makan, bari nyuruput teh haneut. Ningali Udin datang, Sony buburu nangtung manggut. "Pa Udin, mangga calik dilebet." Udin Sri bari ngalengka asup ka jero ruang makan. "Anjeun nu langkung sepuh, mangga calik tipayun, anjeun raja maung, kuring ukur anak ucing, kuring teu wani diuk mihulaan maung," cuk Sony. Warni buburu nyarita bari Sri, "Kang, akang anu diulem, mangga calik tipayun." Udin rada asa-asa, tapi akhirna ungguk, terus diuk. Nempo sararea geus dariuk, Kang Bahar manggut ka sararea. "Pa Udin, Pa Sony, Neng Warni, mangga lajengkeun, wilujeng tuang, upami aya nanaon, akang aya di saluaran panto." Kang Bahar terus keluar bari nutupan panto, Sony ngodok saku jas, terus ngaluarkeun kartu ATM tunai warna emas, disodorkeun ka Udin. "Anjeun geus nyambung umur kuring nganuhungkeun pisan, ieu kartu bank tunai, aya miliaran di jerona, tarima." Udin gogodek, "Pa Sony, kuring teu kakurangan duit. Sakuan deui weh." Udin memang ngomong nu sabenerna, leuwih ti 200 miliar dina kartu pribadina, bari bingung rek dipake naon. Tapi Sony maksa, "Pa Udin, kuring percaya anjeun bakal jadi jelema anu moal kakurangan duit, tapi kuring ngadenge anjeun geus ngaluarkeun duit loba pikeun meuli bajakah ungu Papua umur 300 tahun harga 1 miliar, jadi upama kaharepna aya bahan ubar alus anu hargana leuwih mahal, anjeun teu kudu ngaluarkeun duit sorangan, pake kartu ieu." Sony nyaho, yen Udin bakal terus ngembangkeun tingkatan ubar anu tangtuna harga bahana oge bakal leuwih mahal, lamun Udin daek narima pamerena, di mana Udin geus nyieun ubar anyar, Sony ngaharapkeun Udin bakal mere deui ubar ka dirina. Sangkan duit ditarima, Sony akhirna nangtung terus deku harapan Udin, bari nanggei kartuku dua lengena ngaluhuran sirahna. "Tarima pa," ulah asa-asa, Udin kerung, terus ngabantuan Sony nangtung, didiukkeun deui dina korsina, sarta nyokot kartu tina lengan Sony. Kuring narima, Sony atau bari manggut sababaraha kali nganuhungkeun. "Lamun anjeun butuh deui duit ka harapna, ulah asa-asa menta ka kuring harta anjeun oge." "Mangga pa," Udin umbuk bari Sri, kaciri banget Sony bungahan pisan. "Oh nya, pin kartuna tanggal ulang tahun Warni, 011295. Udin ngararet ka Warni, "Ulang tahun anjeun 1 Desember. Sumuhun." Warni manggut, "Artina sabulan deui," cuk Udin Sri. "Sumuhun." Warni umbuk deui, "Ulang tahun abdi bade dirayakan wengi, anjeun tiasa sumping." Udin kerung mikir, terus umbuk, "Lantaran ulang tahun anjeun, kuring pasti datang, bejaan weh mun geus deket waktuna." Warni atau bari manggut deui, "Hatur nuhun pisan Kang." Udin Sri, "Anjeun jeung kuring saumur, teu kudu loba adab, biasa wae." "Mangga Kang." Warni manggut, beres makan malam, Udin nolak diantar balik, sanggeus ningali Sony jeung Warni arindit ti rumah klasik. Udin buburu nyampurkeun ATM anu aya di parkiran rumah klasik, esi kartu ti Sony ditransferkeun ka kartuna sorangan, ukur disesakeun 20 jet, terus Udin balik kana taksi. Di imah nyampak Mardi jeung Lastri keur dalahar kupat tahu, ningali Udin balik, Lastri buburu nanya, "Mana hasilna?" "Dieukeun ka emekun, bari haripet namprak." "Ngan sakedik mah," tembal Udin, "Heuh mana satik teh, dieukeun," cuk Lastri teu sabar. Udin ngaluarkeun kartu pamere ti Sony, "Mayarna make ieu." "Sina 20 juta. 20 juta, Lastri kolohok bari nyamber kartu tina lengan Udin terus ajrak-ajragan atoh. "Mane teu bohong sina 20 juta, Lastri nanya deui. "Tos diceku abdi," Udin ungguk, Lastri ajrak-ajragan deui terus joget, "Sabab duitna nu geus leungit kagantian kabeh, malah leuwih, sesa meuli parabot bakal dipake ka salon, judi jeung sajabana." "Sabaraha pinna?" Lastri nanya, Udin teu nembal, tapi ngararet ka Mardi. "Pa, nah teu Bapak anu nyepengan, pan kamari tos sepakat sadaya artos bakal Bapak anu ngatur." Mardi ungguk, terus namprak ka Lastri, "Dieukeun." Tapi ku Lastri kartu buburu diselapkeun kana kutangna. "Ngeuna we," bari molotot ka Mardi, "Otak sia sagede naon, piraku karek sapeting geus poho deui saha anu kudu nyekelan duit," cuk Mardi ambek. "Kuring teu maksud rek nyekel, ngan hayang mastikeun ka ATM bener teu sina 20 juta, sabab si Udin mah teu bisa dipercaya, tukang bohong, tukang tipu, saha nu nyaho kartu kosong." "Oh yusian," tembal Lastri bari ngadilak jebi ka Udin. Terus Lastri ngomong deui, "Lamun bener sina 20 juta, anjeun moal bisa ngatur duit loba, kuring anu geus pangalaman nyekelan duit,
pokona mah aman. Mardi langsung ngababetkeun gelas, koplok, dikira aing jelema rodek hulu, tengarti kana maksud sia. Kuring teu boga maksud nanaon, Lastri ngarenjak, Mardi terus nanya. Lamun teu boga maksud nanaon, nanaonan hayang nyekel duit. Lastri bingung, sanajan nyekel ATM percuma lamun pin teu nyaho. Akhirna kartu dibikin ka Mardi, terus panona molototan Udin. Udin pura-pura teu nempo panon Lastri, tapi nyerita ka Mardi. Pa, balanjakeun kana parabot saenggalna, supados tiasa enggal ngalih. Mardi ungguk bari nyakuan kartu, sabaraha pinna. Ku abdi di WA keun, tembal Udin, Mardi ungguk. Alus, ayuna bapa rek ka ATM, mindah keun heula asina kana kartu bapa. Udin ungguk, tapi Lastri ambek. Sabab Udin tengah beja keun nomor pin harapena, Udin memang ngahaja, lantaran nyaho Lastri mah kologok, wani kakaratak kana barang batur. Lamun nyahoun pinna, bisa wae sabot Mardi meleng, kartuna dicokot. Mardi salin baju terus indit, meme tepi ka ATM pin geus ditarima, saenggeus cek saldo, bener wae aya 20 juta, Mardi gogodek keras ka Udin, mun sek Udin ngadukun unggal poe terus panghasilana mayeng sakitu, pasti tereh beunghar. Duit ditransfer keun KB kana kartuna, saenggeus muka mobile banking Mardi regrek, sabab 20 juta geus pindah kabeh. Tapi telila aya chat deui ti Udin, "Pa, ulah hilap gentos kata sandi muka ponsel, nomer pin kartu bapa, sareng kata sandi mobile bankingna, kangge jaga-jaga." Mardi ngarti maksud Udin, pasti ngajaga tina kacologogan Lastri, untung minantuna gancang ngingetan, jadi buburu Mardi ngaganti kabeh kata sandi make kata sandi anyar anu teu gampang ditebak ku Lastri. Pas balik langsung ditanya ku Lastri, bener esina 20 juta. Nya heuh, iraha si Udin wani bohong, tembal Mardi. Ditransfer kabeh kana kartu maneh, Lastri nanya deui. Nya, di mana si Udin? Tembal Mardi bari rurat reret neangan Udin. Ka pasar, ceuk Lastri, Mardi diuk dina sofa, kuring rek nelepon Icih, isuk sarerea kudu indit balanja parabot. Lastri buburu nanya, lamun balanja parabot isuk, bisa langsung pindah isuk. Mardi mimiti kesel, lamun isuk balanjana loba, butuh waktu 2-3 poe ti ngirim, ngarakit terus ngamerenah-merenah keun tempatna. Lastri seri, ari sugan teges bisa pindah, kuring geus teu sabar. Lastri ngadeketan Mardi bari ngalendean, "Kang, babaturan ngajak ka salon, abdi menta 800.000, keur perawatan jeung spa." "Teu bisa," tembal Mardi. Lastri tungkul sedih, "Akang teh hayang nempo kuring gelis." Mardi kerung, "Tiba heula maneh keluar asup salon, tapi anggar wae kitu-kitu keneh, memangna di salon bisa sakalian ganti banget." Lastri ambek, "Mardi, naon kahayang maneh, ti kamari kahayang kuring, cerai," tembal Mardi. Pas ngadenge Mardi ngucapkeun cerai deui, Lastri jamedut. "Enya atuh, moal jadi ka spa," Mardi nangtung, "kuring rek mandi heula, pangajienkeun teh manis." Lastri atau ngadenge Mardi rek mandi, buburu ungguk terus ka dapur, niatna sabot Mardi mandi, ponselna rek dicokot, terus rek mindah keun 20 juta anu tadi kana rekeningna, lamun geus aya dina rekeningna, Lastri rek buburu indit ka salon, petingna judi, isuk karek balanja parabot make duit sesana. Ningali Lastri haripet ka dapur rek ngajieun teh manis, Mardi kerung, sabab rada aneh, biasana tara daek, di kamar, Mardi muka jaket jeung calana panjangna, ponsel digoler keun dina ranjang, terus nyabut salambar buukna, ditunda dina layar ponsel, bari diinget-inget posisi buukna. Lamun Lastri asup nyokot ponsel, moal kaciri aya buuk dina layar ponselna nu hideng, lamun HP dicokot, buukna pasti murak, dina kanyawanana aya buukan oge, moal mungkin Lastri nunda deui buuk dina posisi anu sarua. Beres mandi, Mardi rek langsung mariksa ponsel keur ngabuktikeun kacurigaana. Mardi asup ka kamar mandi bari heheotan, bener wae, telila Lastri asup ka kamar langsung rurat reret neangan ponsel Mardi, breh ka tempo ponsel ngagoler dina ranjang, Lastri atoh. Telepon dicokot, Lastri teu merhatikeun aya buuk dina luhur layar ponsel, atuh buuk teh murak, Lastri buburu muka ponsel makek sidik jari, tapi reuas sabab sidik jarina geus teu bisa muka ponsel Mardi, kunaon. Basa Mardi anyer keneh meuli ponsel eta, Lastri memang menta sidik jarina disimpen keur muka ponsel ngaras sarua bisa muka, tapi ayuna kunaon teu bisa, Lastri kekerot ambek sabab pasti sidik jarina geus dipupus ku Mardi. Mardi geus mimiti waspada, gerentes hatena, terus Lastri nyoba muka make kode buka kunci, sabab dirina oge nyaho kode 6 digit keur muka ponsel Mardi, tapi anggar teu bisa, kata sandi salah, dicoba deui, tapi tetep teu bisa. Anjing, geus wani ngaganti kata sandi jeung ngahapus sidik jari aing, naon maksudna, na geus nganggap aing bangsat, keterlaluan, Lastri kukulutus. Akhirna Lastri nyoba ngira-ngira kata sandi sejen ku angka-angka anu aya kaitana jeung kulawargana, tahun lahir Mardi, tahun lahir Icih, tahun lahir dirina, jeung sajabana, tapi tetep teu bisa, sandi samemehna tanggal pernikahan Mardi ka Lastri, malah nyobaan ngasupkeun tahun lahir Rukmini, tapi masih salah.
Lastri kerung, naon sandi anyarna Ayuna, tapi lebeng teka pikir. Akhirna Lastri inget ka Mei, cinta pertama Mardi, sabab baheula Mei dianggapna saingan Lastri dina ngarebut hate Mardi, tangtu Lastri loba nyaho sagala rupa anu aya kaitana jeung Mei, kaasup tanggal lahirna. Lastri nyaho, nepi ka Ayuna Mardi masih sok ngabayangkan Mei, mineng katohian sare ngalindur bari nyebut ngaran Mei, akhirna tanggal ulang tahun Mei diasupkeun kana area input password. Lastri kolohok, sabab ponsel muka, sanajan kacida ambek, sabab geus sakitu kakolotana, Mardi masih teu bisa mopoho keun Mei, tapi kambekna katutup ku rasa atoh, bisa muka ponsel hartina bisa mindah keun duit 20 juta kana rekeningna. Lastri seri, lantaran Mardi kanyahoan masih mikiran Mei, duit 20 juta rek dipindah keun heula kabeh, saenggeus kitu, Lastri rek sakalian nantang Mardi sangkan nyereikeun dirina, terus rek diusir ti imah. Lastri nyaho Mei hirup di Amerika, kawin ka urang Amerika sarta geus boga budak, jadi sok sanajan cerai, hiji waktu pasti Mardi bakal balik deui ka dirina, kitu pikiran Lastri harita. Jor mantok, tanpa duit memangna bisa jauh ti aing, gerentes Lastri. Terus Lastri muka aplikasi mobile banking, siap-siap transfer keun duit make sandi anu sarua, nyaeta ulang tahun Mei, berhasil, saldona aya 22.027.232, 15, sabab kehel, anu tadina rek nyokot 20 juta, akhirna Lastri boga niat transfer keun kabeh. Beres ngasukeun kabeh informasi transfer sarta dipariksa ulang deui sangkan kasalahan, Lastri JB bari mencet tombol, oke. Tapi keluar kalimah, silahkan masukkan sandi pembayaran, Lastri Sri bari ngasukeun ulang tahun Mei deui, tapi Ayuna mah gagal, sandi salah, Anda dapat mencoba 2 kali lagi. Koplok, kunaon sandina beda, Lastri kukulutus, terus Lastri kerung, kira-kira naon deui anu dipake keur sandi pembayaran, lamun kunci ponsel jeung sandi mobile banking ulang tahun Mei, sandi pembayaran oge kuduna masih aya kaitana keneh jeung Mei. Lastri ngasukeun nomor kamar jeung nomor tempat sare Mei di asrama basa zaman masih kuliah, tapi masih salah, ngan aya satu kasempetan deui, lamun masih salah, mobile banking bakal kakunci, Lastri teu wani nyoba-nyoba deui, lamun dipaksakeun terus kakunci, bisa-bisa Mardi ngamuk, sabab ukur aya duaan di imah, rek nemlekeun ka saha. Akhirna ponsel disimpen deui dina ranjang terus Lastri kaluar ti kamar pura-pura lalajo TV. Teu lila Mardi kaluar ti kamar mandi bari heheotan, terus asup ka kamar sare langsung mariksa ponsel dina luhur ranjang, Mardi kerung, salian posisi ponsel geus robah, buuk dina layar ponsel geus moal salah, pasti Lastri, wani muka ponsel bari susulumbutan, naon deui anu diincer salian ti duit. Kata sandi pembayaran anu teu bisa dibuka ku Lastri, nyaeta tanggal di mana Mei harita mikeun kaparawanana ka Mardi, ngan ukur Mardi jeung Mei nu nyaho, Lastri moal mungkin nyaho, tapi lamun upama nyahoon, geus moal salah, pasti bakal aya perang dunia. Lastri di harapan TV nepi ka sore, teu ingkah ka mamana, Lastri terus mikiran kumaha carana sangkan Mardi mere duit, sabab dirina geus teu kuat hayang judi. Udin geus mimiti masak keur makan malam, sadatangna Icih, Mardi langsung ngomong yen isukan sararea kudu milu balanja parabotan keur di vila. Icih umbuk ka Mardi, terus buburu nyampurkeun Udin ka dapur. Kang, timana kengeng artos 20 juta, ngadukun, tembal Udin. Icih kolohok, masang harga 20 juta tina ngadukun, eta harga anu katerlaluan. Udin seri, komo Salman, wani mayar ku vila, Icih akhirna cicing, terus diuk bari ngalamun. Nempo Icih ngalamun Udin buburu ngomong, akang nyaho anjeun hariwang, tapi akang ngadukun aya buktina, loba jelema anu menang ratusan juta saenggeus dudukun ka akang, wajar lamun akang ngahargakeun 20 juta. Ayuna sadayana di bapa, Icih nanya, Udin ungguk. Enya, kabehanana di ka bapa keun, Icih nyarita lalaunan. Abdi hariwang artosna dicandaku ema, Udin seri. Moal, cik salin baju terus mandi, akang hampir beres masak, isuk siap-siap ka mebel, beakeun kabahanana keur balanja parabot supaya emak teu bisa menta sesana. Di vila kula warga Kusuma, Rukmini keur nyekelan slip tagihan ti Bank BCA bari ceri, ka BCA masih aya tunggakan 100 juta, ayuna Rukmini geus teu boga simpenan duit, jadi ngan ukur bisa kukumpul slip tagihan, bari bingung kumaha cara mayarna, 100 juta ka BCA jeung 200 juta deui ka BNI. Geus teu kapikir kumaha cara mayarana. Karsidi oge bingung, ma, urang kudu ngajualan parabotan imah, angkut KB sugan wae payu 10 juta mah, anu penting bisa mayaran heula bungana. Rukmini molotot, KB barang titinggal almarhum bapa maneh, piraku rek dijualan. KB barang titinggal bapa, mobil, kantor, tapi pan KB oge geus dijualan, memangna aya barang sejen anu lain barang bapa, Karsidi nanya. Rukmini ngabantingkeun cangkir, Karsidi buburu ngajauhan sabab sieun, Rukmini molotot terus nyarekan. KB gara-gara sia, aing menta duit, tapi teu ngagugu, kalader ditransfer keun KB ka si Isah, anu akhirna dibawa kabur, geus kieu kumaha. Ngadenge ngaran Isah, Karsidi langsung ngeluk tungkul, salila kawin Isah ka tembongna bager, nyah ka anak jeung ka salaki,
teu asup akal lamun ujuk-ujuk indit lantaran duit, komodina kaayan kulawargana keur kasusahan, jelas Karsidi nyeri hate, ngarasa ditentuinganan, lamun sekapanggih laratana, siganna bakal langsung dipodaran. Tapi di mana kudu neanganna, eueuh beja-bejana acan, malah dulur-dulurna di Kuningan ge teu nyarahon. Ma, tuluy kumaha, lamun teu jujualan, tong boro mayaran hutang, keur dahar isuk ge eueuh, ceuk Karsidi tungkul. Akhirna Rukmini ungguk, sakadar furnitur teu nanaon, tapi nu sejen ulah waka. Karsidi kerung, barang antik jeung perhiasan moal. Rukmini muncereng, koplok, furnitur barang anu katenjo. Begitu bang datang, furnitur bakal dicatat sebagai aset kekayaan anu bakal disita, tapi barang antik jeung perhiasan mah moal, masih bisa disumbutkan heula. Jadi lamun nepi ka kabeh disita, urang masih bisa dahar tina ngajual barang antik jeung perhiasan. Karsidi buburu ungguk, sabab ngartikana maksud Rukmini, tapi di mana rek nyumbutkan barang antik jeung perhiasan, nah kudu ngagali tanah, sabab lamun teu buburu disumputkeun, anggar wae bakal disita ku bang. Ma, anjeun bener, jadi naon parentah emma ayeuna? Karsidi nanya. Rukmini ngauleung lila, tapi ujuk-ujuk ceri ka nyenyerian. Isah, anjing, kunaon aing teu sadar boga minantu jelema licik, emang ngarasa hanjakal baheula geus nya tujuan si Lastri jeung si Isah jadi minantu, duanana eueuh anu sahuluan, ku duit sia, pasti si Isah keur senang-senang ayeuna, masih bisa ka salon, bisa dahar ngeunah, balanja papakean mahal. Rukmini teu nyahoon, sabenerna nasib Isah jauh leuwih sangsara ti Rukmini, hirup di tengah leuweung, kulitna geus caketruk lamedong hideng, unggal poe asup kana jero liang nagali batu bara bari popoekan jaba sukuna di rantai, teu bisa istirahat lamun batur teu istirahat. Katambah aturan pemilikna anu kejem, mandor anu dijadikan pengawas galak, saha oka dua gaplok, geus asa digawe rodi di zaman Belanda, ieu aturan anu dipentak ku Kang Bahar. Sanajan umurna geus 45 tahun, Isah kaasup pangberesihna jeung panggelisna di antara rombonganna, katambah memang samemehna resep miara awak, jeung datangna oge sorangan, teu jeung salakina, sarua jeung Nivia tapi Nivia mah goreng patut, hampir unggal poe Isah dicunihinan ku mandor, awalna Isah sieun, komo ningali dedegan mandor anu kulehe jeung jarang mandi. Tapi lantaran tanagana lemah teu bisa gawe bener, anu akhirna Isah mineng disiksa jeung jarang dibere dahar, anu antukna Isah pasrah daek dipake pamuas nafsu ku mandor. Ti harita Isah ditempatkan di dapur umum, bisa dahar sakahayangna, sare oge ngeunah, bisa dina kasur, sanajan kudu bareng jeung mandor. Anu leuwih utama, Isah jadi boga uang saku, jeung sakali-kali dibawa jalan-jalan ka lembur anu deket pikeun balanja. Kabeh dilakukan ku Isah sangkan bisa terus hirup, supaya bisa panggih deui jeung anak oge salakina, teu ditegelan deui, teu kalaparan deui. Tapi Rukmini teu nyaho anu sabenerna, Rukmini nyangka Isah keur ngagoler di kamar hotel dibaturan ku pamuda kasep, Rukmini terus ngutru teu eran-eran ngagogoreng Isah. Karsidi jeung dua anakna ukur bisa ngeluk tunggul, teu bisa ambek ka Rukmini, sabab sarua, kabehanana ngarasa ditentuinganan ku Isah masalah duit, ti poe kahirupana beki karasa ripuh. Dasar iblis, mun iraha-iraha kapanggih, dipengkoran sia sukuna, ceuk Karsidi kukulutus. Terus Karsidi ngaluarkan ponselna, kuring rek mesen mobil, isuk urang bawa sofa, risbang, meja makan jeung lomari ka mebel susuganan aya anu daek meli barang urut. Rukmini tengah jawab tapi ngaheruk tungkul, sawaktu salakina hirup keneh, tiap meli parabot pasti sok hayang anu alus jeung mahal, malah sababaraha aya anu ngahaja import, anu leuwih penting lain masalah harga, tapi sajarah tina eta barang, ayuna memang eueuh deui jalan salian ti kudu dijualan. Rukmini ngararet ka Karsidi, lamun dijual nyalse, bisa payu 17 jutaan, tapi lamun kapaksa, pek jual 13 juta, ulah kurang. Karsidi ungguk, 13 juta, kuduna bisa, ku kuring diusahakeun. Harita Mardi geus mimiti gogoleran dina sofa bari mukaan gambar-gambar furnitur, Mardi neangan model furnitur anu sakirana pantes keur di villa. Lastri ukur bisa nempokeun tina kursi sejen, ulah anu mahal-mahal Kang, ngarah aya sesana. Mardi buburu malik nonggongan, ceuk si Udin titah dibeakeun. Lastri kerung, meli parabot tapi keur dahar hese, nanaonan. Mardi buburu diuk, mane ngomong naon, make jeung kudu nyesa sagala, ieu duit si Udin, upama aya sesa, jelas sesana kukuring bakal dipulangkan deui ka si Udin. Lastri cicing, Lastri tadi nempo aya saldo 22 juta dina rekening Mardi, hartina anu 2 juta mah pasti lain Udin. Harita Mardi nempo saset sofa ukiran Jepara, hampir sarua jeung kursi di Villa Kusumah, Mardi jadi inget ka almarhum bapana. Lamun kuring bisa meli saset kursi ieu, rek ditunda di ruang tengah lantai 2, pasti pantes pisan. Isuk kene beres dahar Mardi, Lastri, Udin katut icih geus kaluar ti imah, maksudna rek balanja parabotan tea, anu sejen saruka bunga, iwal Lastri anu samutut wae. Karsidi jeung Dudung oge keur naek-naekeun barang kana treuk sewaan, terus indit rek natawarkan barang ka sababaraha toko mebel.
Aya hiji jalan anu kenca katuhuna memang loba toko anu khusus ngajual barang mebel, sagala rupa aya, tim mimiti anu biasa, nepikeun ka anu mewah. Mardi kaasup jelema anu resep ku barang-barang antik, jadi anu diteangan barang-barang model kuno anu dijieun tina kayu jati atawa kayu nangka anu diukir. Jadi Mardi mah langsung ngider ka mebel-mebel anu ngajual parabot ukiran. Beda jeung Udin sarta Icih, anu leuwih resep kana barang anu bentukna minimalis jeung modern. Ningali Mardi nempoan kursi jati ukir, Lastri nyarita. Mardi, ulah meuli anu tina bahan kai, moal pantes jeung arsitektur villa, salian ti hargana mahal, didiukan oge tengenahan, teu nyeuni. Mardi buburu nembal, nyahon naon maneh kana masalah seni, ukiran jati Jepara kaasup warisan karuhun, di villa masih loba ruanga keur nunda barang kieu, jelema anu ngarti seni pasti paham. Lastri molotot, maneh jeung kuring kuliah di Universitas anu sarua, naha bet nyang ka kuring jelema eueuh kanyaho. Seni eueuh kaitana jeung sakola, tapi leuwih kana hate, jelema anu teu pinter ngasah hate moal ngarti seni, tembal Mardi. Mardi ngararet ka Udin anu nyampurkeun, "Din, Bapa menang meuli ieu, kayuna ukiran tangan klasik jeung rapih." Udin umbuk bari seri, upami kanggo, mangga, ngarasa omonganna teu dipalire ku Mardi, Lastri beki samutut, buburu metot Icih ngejauhan terus ngaharewos. "Cih, carek Bapa meulian kursi kayu ukiran kitu, mending meuli anu knockdown, sederhana, murah jeung gena didiukan, jadi duit bisa nyesa keur kabutuhan sejen." "Sawios, ayuna Bapa anu nyepeng sareng ngartur artos," tembal Icih. "Icih, nah ayuna omongan emat taraf digugu," cuk Lastri melong panon Icih. Icih ngarahu, "Ma, anjeun tos gagal ngatur artos dugi ka seebna, ayuna Bapa anu ngatur, pasihan ka percantenan, keun Bapa sina ngatur sadayana, teu kedah diganggu." Saurang pelayan toko nyampurkeun ka Mardi, "Milari naon pa?" Mardi buburu nanya, "Belah mana parabot tina bahan jati ukiran anu pantes ke ruang tamu?" "Sabaraha lega ruang tamuna?" Pelayan nanya. 100 meter persegi, tembal Mardi. Si pelayan bengong, 100 meter, lega-lega teuing pa, Mardi seri. "Villa panggedena di Bougainville Villas, piraku ruang tamuna letik." Pelayan ngarenjak, "Tapi ato, buburu nyarita, ruang tamu ageng kedah ngagaleu anu saset kumplit supados teu pacampur model sareng teu katawis kosong." Mardi dibawa ke tengah toko, anu ieu sofa set 3221 kangge 8 urang, cocok kanggo di villa, setelana sareng lomari maenan anu itu, cuk pelayan bari nuduh keun ka lomari maenan gede jeung jangkung anu ukirana sarupa. Mardi diuk dina sofa bari ngararasakeun kanikmatana, terus ngareret ka lomari maenan bari ngabayangkeun di jerona bakal diusian ku barang-barang antik karesep manehna. "Sabaraha hargana?" Sofa saset jeung lomarina, pelayan ngajelaskeun. "Ieu didamel tina jati kolot kualitas nomer hiji, upami anjeun resep sadayana 19,8 juta. Mardi ngarenjak, "Mahal-mahal teuing," pelayan seri. "Pangaos moal bohong pa, tinggal wae nyalira barangna, rapi teu aya cacat, pangaos villa miliaran, moal pantes dipasihan parabot mirah." Lastri kerung, "Atuh beyak duit teh, ukur kabeli sofa jeung lomari maenan hungkul, memangna maneh rek sare dina sofa." Mardi molotot, "Memangna salila ieu kuring sare di mana, ieu alus jati kolot, ukirana oge rapi jeung anu jelas bakal kuat lila, moal katingaleun zaman, beki lila hargana bakal beki mahal, sabab jati beki hese, memangna kudu meuli naon, meuli jojodok." Pelayan seri, "Aya anu langkung mirah tina kenangga, pangaosna 10 juta, tapi barangna teu aya, aya oge anu langkung mirah deui, tina kayu kampar, Borneo, tapi sanes ukiran, ukur di bubut biasa, jenis kayuna awon gampil retak." Mardi kerung mikir tarik, sabab kala kumaha duit 20 juta kudu cukup ker sagala rupa, ken 2 tempat sare, parabotan dapur, meja jeung kursi makan, sarta sababaraha barang elektronik, nu sejen teu kudu alus, tapi ruang tamu mah teu bisa disapelkeun, sabab eta anu bakal katempo leuwih ti heula ku jelema anu datang tatamu. Mardi ngaanggarkeun 14 juta ke ruang tamu, sesana keur nu sejen. "Kumaha lamun kuring mesen tina kenangga, butuh sabaraha lila?" Mardi nanya. "Kirang langkung sasasi pa, margi kayu nangka anu kualitas sae oge sesah," tembal pelayan. "Lila ning," Mardi kerung, moal hade pindah tanpa aya sofa di ruang tamu. Akhirna Mardi rek neangan deui ka toko sejen, susuganan manggi anu leuwih murah. Tapi kadenge sora Karsidi nanya ka pelayan sejen. "Bos anjeun aya, bisi resep kana parabot jati ukiran, kuring rek ngajual." Mardi buburu ngararet ka Karsidi bari kerung, Karsidi teu nyangka bakal panggih jeung Mardi, jadi buburu malik rek indit. Pamilik toko kaluar ti jero toko, terus nanya ka Mardi. "Anjeun nu rek ngajual barang jati ukiran?" Mardi rurat-raret bingung. "Kuring rek meuli, lain rek ngajual," pelayan buburu ngajelaskeun, bari nunjuk ka Karsidi. "Bapak itu anu bade ngical mah," pamilik toko buburu mentah hampura ka Mardi bari manggut. "Hapunten,
Abdi lepat, terus pamilik toko nyampur keun ka Karsidi. Barang naon anu rek dijual, ngadenge Mardi rek meli, sedangkan manehna rek ngajual, Karsidi hayang indit, sabab sok sieun jadi bahan hinaan. Tapi toko anu didatangan ieu toko panggedena anu khusus jual beli barang ukiran, lamun indit, bakal susah diniangan toko sejen, sabab toko sejen lolobana ngajual hunggul, taraf daek meulian barang urut. Karsidi manggut ka pamilik toko, enya, kuring rek ngajual rupa-rupa, aya sofa set, lomari maenan, opat lomari baju, meja makan jeung korsina, sarta opat risbang, kabeh jati ukiran. Di mana barangna? Pamilik toko nanya. Aya dina treuk di parkiran, hayu tempoan heula, tembal Karsidi bari ngareret ka Mardi. Ningali penampilan Karsidi, Mardi ngarenjak, jadi leuwih begang, baju kusut, buuk acak-acakan, kumis jeung janggot geus mimiti panjang teka urus, jeung loba tungkul. Jadi kaciri leuwih kolot tibatan Mardi. Di satu kangen Mardi oge ternyata aya Rukmini, Dudung jeung Unah. Rukmini mimilu sabab sieun dibohongan harga ku Karsidi. Tapi barang ningali Mardi jeung kulawargana aya, beungeutna langsung kucem. Mardi buburu nanya ka Rukmini, "Ma, kerna raon di dia?" Ditembalan ku Karsidi, na teu ngadenge aing rek ngajualan parabotan. Mardi kerung, tapi pan eta kabeh tinggal baba, Karsidi ambek. Naon urusana jeung maneh, emah geus satuju ngajual. Karsidi langsung mawa pamilik toko keluar, hayu tempoan heula barangna. Hayu, ceuk pamilik toko bari nuturkeun Karsidi. Rukmini nanya ka Mardi. "Maneh rek naon di dia?" Sanajan geus diusir, tapi Mardi mah tetep hormat ka indung. "Ma, Villa Udin geus bisa diusian, jadi kuring rek balanja parabot sangkan bisa buburu di cicingan." Sanajan Mardi ngomong anu sabenerna, katarimana ku Rukmini mah kawas keur mapanas, dirina asa ditampiling ku anak, Rukmini rek diusir ku bangti imahna nepi ka kudu jujualan, sedangkan Mardi malah balanja bari rek nyicingan imah anyar. "Mane datang ka dieu sabab nyaho emah rek jujualan, rek mapanas emah." Mardi ngarenjak, "Henteu, kuring teu nyaho emah rek ngajualan barang, kuring ngomong nu sabenerna." Nempo Mardi ngajawab polos, Lastri jadi kesel ka Rukmini, datang rek jujualan tapi masih bisa ngomong heuras sarta nyinggung perasaan batur. "Ma, anjeun ka dieu rek ngajual barang anu bapalin, na ayuna geus sakumaha susana nepi ka kudu jujualan sagala." Rukmini ambek, "Sia saha, naon hak sia loba tatanya, barang-barang aing, nu rek ngajual aing, eueuh urusan jeung sia." Lastri jebi, "Oh, maksudna lamun teu jujualan moal manggi dahar kitu, karunya teuing. Jaga sungut sia, aing mitoha maneh," ceuk Rukmini. Lastri nya kakak, "Minantu maneh mah si Isah Pan, anu geus kabur bari mawa duit ratusan juta, memang keterlaluan sih, padahal mah tinggakeun wae 1 juta 2 juta wae mah ngara tetep bisa dalahar tanpa kudu jujualan parabot." Rukmini ngangkat itekna rek ngababuk Lastri, "Dasar koplok, sia oge teu pantes jadi minantu aing, hanjakal aing nya tujuan sia kawin ka si Mardi baheula." Lastri ngelelan, bari nyumput tukangan Mardi, "Memang kuring geus lain minantu, salaki kuring geus diusir ku maneh. Telamun parabot geus sagala beyak, jual sakalian imah bututna bisi kaburu di Jabal Kubang anu akhirna malah ngegel curug, jadi pas kuring nyicingan Villa Bougainville, aranjeun sare di jalan jadi galandangan." Salah sahiji alasan Mardi diusir ku Rukmini, lantaran sifat Lastri anu sok ngalawan lamun diomongan, hal saperti kieu geus teu aneh. Di zaman kulawarga Kusuma masih jaya oge sifat Lastri memang kitu, komo nempo ayuna Rukmini geus ripuh, beki wani wae. Rukmini molotot, "Lastri, ulah sombong siah. Eta Villa menang nipu si Udin, aranjeun kabeh akhirna bakal diusir ku Salman, iraha-iraha maneh oge bakal sare di jalan jadi galandangan." Lastri mula cangkeng, kuring masih bisa balik deui ka imah anu ayuna, si Ici oge boga kantor lega sanajan nyewa, masih loba tempat keur kuring cicing, maneh di mana? Mikir matak ge, kunaon pangna bisa kieu, lain nganggo gulung wae kangewa ka batur. Dada Rukmini kaciri renghap ranjuk ngadenge omongan Lastri. Cukup, sia senang lantaran darajat sia kaangkat ku anak kuring, lamun lain kawin kasih Mardi, sia geus lila jadi galandangan. Mardi malik terus nampiling Lastri, "Koplok, ngerakeun sia ka lapasea di tempat umum, buru mentah hampura ka ma." Lastri kerung bari melong Mardi, "Naon, maneh poho geus diusir ku nini-nini eta, maneh masih nganggap indung, memangna nini-nini eta masih nganggap anak ka maneh." Lastri terus nunjuk banget Rukmini, "Pariksakeun otak sia ka rumah sakit jiwa. Pasti otak sia geus koropok dihakan rinyo, sia senang salaki kuring diusir, sia susah ayuna hayang disebut indung, sugan gelo." Rukmini ngajerit, "Umur aing hampir 80, karek sia anu wani ngomong kitu ka aing, hiji waktu cokor sia bakal pengkor, babangus sia bakal buruk, sia bakal sujud dina suku aing." Lastri nyodorkeun sukuna, "Memangna kuat tulang koropok kitu motong keun suku aing, tak pek potong keun tah." Rukmini geus hayang ngababuk suku Lastri ku itekna, tapi Rukmini ngararet ka Udin, dirina masih sieun ku Udin lamun bener-bener kudu motong keun suku Lastri, pasti Udin moal ngantep. Rukmini masih inget waktu nempo Udin ngalumpuh keun opat pengawal di buruan imahna,
ukurku sakali gerakan, dudung ge anu biasana sombong, nempo Rukmini dihina teu bisa ngabela sabab aya Udin. Karsidi geus datang jeung pamilik toko dina kaayan sedih, langsung nyarita ka Rukmini. Ma, hayu keluar, nawarna murah, si pamilik toko seri. 11 juta mah geus kaasup harga alus, eta jati biasa, paliturana geus lalecet, loba anu cacat kudu didempulan deui, ka toko sejen kentang tu aya anu wani meuli leuwih ti sakitu. Rukmini mencrong ka pamilik toko, tapi teu kira-kira ari 11 juta mah. Pamilik toko ngajelaskeun, eta harga alus bu, sok cobaan ka toko sejen teu percaya mah. Rukmini buburu keluar, hayu ka toko sejen, Mardi buburu ngahalangan. Ma, jual ka kuring 12 juta, ngara kuring boga kenang-kenangan ditinggal bapa. Rukmini kumecrot nyiduh, cuy, mending diduruk daripada engkena didiukan ku si Lastri. Karsidi ukur melongka Mardi, terus nuturkeun Rukmini keluar. Mardi sedih nempo indungna nu geus kolot dituturkeun ku anak incuna keluar rek natawarkeun barang eta kabeh karesep bapa, teu sangka ayeuna bakal dijual kabeh ku ma, icih nyaho Mardi hayang pisan meuli barang ditinggal akina, pa, nini nuju emosi, moal mungkin keresa ngical ka bapa, hayu urang milarian deui nu sanes, Mardi ungguk, terus kaluar ti toko eta, rek nempoan deui ka toko sejena, nyambung.